Berkenaan gending budaya alhamdulillah nonoman ieunya Kabupaten Ciamis semuanya. Sajana tos kapoe. Oh kapoe sih eta. Di mana? Kakak ciri ieu awak mah jaga serangan. Punggu sia teh areng. Kalesan satu dede aya bade ngiring pakaulan ti Cisaga. Apa aya keneh Bah? Ulah merek wae pepehan. Oh si ibu teh ningalikeun Bah. Di aya nu nawisan kiripik kaca ulah hoyeung. Nih? Sabab? Hah? Sabab? Ngaran ge kaca atuh. Kaurang kamari murah tahu kuningan hampir beak buntu. Hah? Murah tahu. Ih, enak gurih harinya. Ya, urang rek nanyakeun ka ieu jeung ka Uceng. Naon bedana tahu jeung bujur awewe? Ai tahu meldok. Heeh, terus Bujur awewe mah ai meldok. lain. Sugan cek maneh. Ih, ari tahu marnya. Terus Ari urang mah teh sebut bujur atuh. bujur awewe? Imbit. Naon bedana? Ipu. Yes. Regepkeun ku sarera aku penonton jeung maneh. Ari tahu mah lamun kieu nyangkup tahu. Dibalikeun ge jadi tahu. Keneh. Lamun bujur awewe ditangkupkeun luhurna bujur, dibalikeun mah wow. Tahu nawo teh wow keren. Tahu. Ajaran pikiran heula. Tahu mah. Nang goreng pluk nang Ieu tahu ya. heeh. Pluk ditangkupkeun. Luk ditangkupkeun. Ditangkara lamun ditangkupkeun naon ngaranna? Tahu. Balikeun? Tahu. Nah, ieu misal ieu bujur. Bujur awewe. Bujur lamun dibalikeun Namanya bujur teu asli-asli. parawan meureun. Bujur ieu, bujur. Lamun dibalikeun wow. Ayo wawan dina naon? Pikiran teh lamun kalembur lamun boga pamajikan. Urang liar. Naon bedana? Heeh. Hayam jeung suweg. Komo Ari hayam mah sok korongok. Ari suweg mah sok merang. no. Naon cek mana? Apa maneh? Teu. Hayam jeung suweg teu urang gitu. Makan sa adede paunten. Tahu mah ditangkupkeun tahu, dibalikeun tahu. Sok digoreng ari tahu mah. Mun bujur awewe Tara digoreng. lamun dibalikeun mah karep rek digoreng, arek di Daripada digoreng mending dijujut. mangga sangakeun aya adede punten ngiring pakaulan ti gending budayanya. Seueur rekan-rekan Kang Uceng. Dek oh hidung bener pengen cek maneh jiga sareng. Cobikan. Wah, lain ada halimun nu kieu mas tum. Kan karsum ya ija mah kieu mah teu boga nyari cangkeng. Ai pang nyebut cangkeng. Apa nama cangkeng kan? Lain gitu, lain jeung cangkeng mah cek urang mah kahiji teu bisa dipercaya. Ke ai pang teu bisa dipercaya. Ngadua ngarugikeun batur. Aduh, naon pangarugikeun baturna? Teu dipercaya bode kieu sok Teu dipercaya naon? bebe ja kawingan maneh mangi dahar sore teu mangi isuk. Nya. Tara mangi dahar mah percaya da awakna ge gede. Oh, bener. Ayeuna ngarugikeun batur. Ngarugikeun naon? Sok we milu jeung si RT kana angkot nu kuduna 12 asup 11 maneh mayar anggar we hiji. Dihitung double. Ngarugikeun deh. Calu cepeng deui cenah. Ucap, Ngiring bobogan mana cekel ceng? Aduh. Ulah boboga. Tarawayah kieu urang mah nyekel bobogaan mah. Bobogaan cekel terus dipeureut. Aduh, Yes atuh. ditakol sekalian. Oh naik. Ke acan. Ngiring bingah nyawa kapan teh pangersana Auja atana piaan aturan wilujengnya oge teh maya mudah-mudahan jantan kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah ginulur kakayuan ginanjar kawaluyaan sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dede kita akan kesebat teh Dede. Teh Dede. Dede teh Iis. Lo Teh botol mah di imah keneh. jadi kana sagala. So, ingin gabung kepala
langsung aturan ayat semua kepada anak-anak. Mari baya manina fungsi nyarita cenah asih karena berbeda najan angin beriring dan tanah arek kampung manina cintana di mari baya manina segera ke depan yuk pasalnya sampai kadang daya kuasa buka karyanya dasok ini sabede manena pegang tegaknya mangkali sana kenasih kitimi musanya nak asih dari pagi kereta babi sedaya ini apa cepat ini untuk mengapung
Nuhun ya. Sami-sami. Nuhun ada deh bisa. Dia ulah maka turun. Naon di poho. Itu ketama deh. Wah, siapa mah. Ayo si Dede, Kalau ayo gitu. Hapunten anu kasuhun pagelaran masih kene panjang. Adi mah sekali lewat. Naon Karsum, hari orang mah lamun main di dia di Pak Oman, rencana teh hayang nepi ka jam 3. Beres. Berarti semangat. Jam 3 subuh. Heeh. Ngan jam 12 kudu geus ka lembur. Tah bener gitu. Beres. Nuhun. Panganten bade kaul. Pasti. Oh moal, nengna bak moal. Nah, apa itu neng? Atuh teh neng negara makna atuh sugan. Oh gitu. Iya. Oh. Beres. Oh ayah Abah Memed sakedapan. Oh, Di iya. forum Seni kesenian budaya dan para wisata Kecamatan anu Cisaga ngagaduhan Gema Ramaja. Hapunten ka pajat seribu hajat iri kaulan bahkan Pagolan Sagon kararampal para seniman. oh ayah Sesepuh seniman oge nya. iya. sok Abah alhamdulillah Memed ayo Kaul. ayo malu jangan maju Aduh. Deng baru teman eksis game nanya kayak anu geus kolot Di haturanan ka Teh Memed. Hanya kena waktos gitu ya teh. Jur waktu. Sini waktos hiburan dugi ka tabuh 12. oh lain dua bisa Tabuh 12. ayaan ngabodoran segitu jeung apa Kang Uceng hapunten WY Kang Onai Kang Acum sadayana Kang Kos Guri ngawagal waktosna nikahan ya teh nikahan tadi upacara adat yang mau perkepelan Uceng Grup masih Alhamdulillah dina wengi ieu diteraskeun kana pacalungan iya saya ulun atuh panginten disimburing sateu acan ngintunkeun lagu mohon utamina doa ayeuna kanggo saya barokallahu lakau barokah alaika wa jama'a bainakum wa bi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wilujeng wengi wabil khusus kawa panganten sakali anu nuju kasih nugrahan mudah-mudahan janten kula wargi sakinah mawaddah. amin ya Allah ya rabbal Oke ramana nu tos naon gitu teh ngalaksanakeun tugas janten walina mudah-mudahan damang sapaposna oge dinulur karahayuan oge tinangtos ieu tuang putra anu parantos ditikahkeun mudah-mudahan kenging atanapi turunan anu soleh amin ya rabbal alamin. Hapunten pangresa Soegul Maksad oge sadayana anu hadir simkuring ngiring pakaulan dina wengi ieu urang sanggakeun kakang koson harus kenal nanti kita tukang organ tadi mah pangintennya sanes panginten dina lagu-lagu Wanda Pacalungan oke aya Kang Ade tadi kalarsan oge ku grup calung atos kasanggakeun oge tadi si AA dina lagu-lagu dangdut dahulu awal di kamar maksad Kang Memed di albumna Leo Waldi tadi tehnya alhamdulillah atuh kata insyaallah mana sangat dulu mana widugi ya